arit keur naon? Keur ngarit, Ari pacul, keur macul. salat. Maledog Eureun sia Yahudi. Eureun sia tara salat. Memang sholat teh kudu bebeja. Sholat ulang-ulang. Dua boga kopiah dua. Jelema nu apa karena penjiwaan jelema naon sok tepat ngomongna tepat kumaha hari akang dewek nyarita sia tara salat teh tina pagawean dari pagawean urang jadi kumaha pagawean si laing teh bieu teh nemongkeun yen diri tara salat nah awak ke katemongna tidinya segala Aisyah ai arit keur naon? Keur ngarit, Ari pacul, keur macul, salat. Sok ai salat keur naon? ya keur ibadah. Awak seri, ya keur ibadah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Naon ari salat teh nyaeta keur nyegah kana kalacutan jeung kamungkaran. Oh, salat teh kudu nyaho sia teh. Deui ari salat teh saur ulama mutanabi naon? Ai ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah Rasul. Oh, eta teh. Ai salat teh aya 3 huruf. Naon hiji-hijina? Shod, lam, ta. Oh. Naon aya disebut shod? Shodna teh sidqul qauli. Naon hartosna? Hartina teh bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk laina. Oh eta teh jeung tara wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neukteuk mun pondok teu wani nyambung mun condong teu wani motong. Oh eta teh. Jadi pas tukang salat mau ngomongna. Anu kadua eta lam naon? Lamna teh lainul qalbi, naon hartina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaitungna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta nu katilu takna naon? Takna teh tarkul ma'asi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh tuh pina dijauhan komo maksiatna. Oh eta teh tak kalakuan si lain dewek ngigel tadi kenangan teh eta teh nemongkeun diri tara salat. Oh jadi katemongna teh tidinya eta teh ngaraheutan kana hate aing goblok dengekeun manusia.
mata kolot baheula mah jo nyerengeh we silri nempo jelema teh seri dapaleun kana karakter barang panggih oge kan laku lampahna benernya komo dibarengan ku ilmu manis pahing oh eta jerona kolot baheula teh ya nu mata kolot baheula mah jarang ieu katipu dentara nipu deui tara Mempona teu kahalangan ku iga nya kan. Teu kahalangan ku iga. tuh heeh bener kolot baheula mah ieu ka eta jelema teh sok nyeri awewe aya nu aya rupa-rupi atuh Ana nyarengeng cek dewek oge nyari rerencangan. eta sia teh geus karolot hirup teh rarasana teh barolon keneh geus barautan Kang aing teh ongkoh dituturkeun ongkoh diheureuyan tadi nama banyu ae alah lamun rek banyo jeung aing intern ini kan di depan publik bego atuh hampura we Kang hampura we tereh kalbaran lebaran saya teh minta dihampura teh kayu supaya puasa ketarima urang si hampura we Pak Haji Asyep Wawan teh lain waragad saeutik ya kikieuan teh Tenan atuh. moal sate cai we inu mah ku si laing Mending ngagepeg gitu. niruwas aing we lain tong dicarekan tete nu dagang Usaha nu usaha iya euy duh nu usaha sareng cek urang tukang cai teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha pek cing payu we doakeun we urang menu kitu eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usaha dibayaan cocorowokan mode aing ge cocorowokan pada urang teh sareng dipikir-pikir mah euy dewek loba hianat ka pamajikan hianat naon ya Kang oke hianat ya Kang ujal da penting teh para gisimpe atuh para girine kan bae da usahana kieu pamajikan aing loba kasepian berbedaya beurang atuh ada usaha. bae da dibekalan jauh kapas wae bae ngan lain diimpotkeun potong Hela bae sok dipangmelikeun lilin ya kan da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di lembur batur oh profesi urang mah kieu naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya usul bahaya nu ngagaji heuweuh lintang ti kieu we dagang ngagolak-gilak akal Profesina kieu. profesina kieu cek batur mah genah dapat tuding-tuding jelema mah patuding-tuding lain tong dicarekan tete nu dagang Usaha nu usaha iya euy duh nu usaha sareng cek urang tukang cai teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha pek cing payu euy doakeun we urang menu kitu eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usaha dibayaan cocorowokan mode aing ge cocorowokan pada urang teh sareng dipikir-pikir mah euy dewek loba hianat ka pamajikan hianat naon ya Kang oke hianat ya Kang ujal da penting teh para gisimpe atuh para girine kan bae da usahana kieu pamajikan aing loba kasepian terbedaya beurang atuh ada usaha. bae da dibekalan jauh kapas wae bae ngan diimpotkeun potong
Alah. baik sok dipangmerikeun lilin ya kan. Oh, da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di Lembur Batur heuh. Oh, profesi urang mah kieu. Naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya. Usil bahaya. Nu ngagaji heueuh lintang ti kieu we dek Ngagolak-gilak akan. Profesina kieu. profesina kieu. Cik Batur mah genah. Dapat tuding-tuding jelema mah. Patuling-tuling kumaha kan. Ada teh kieu meureun bawa pagawe deui. Ai teu kieu kumaha pamajikan anak barang hakana geura supayangkeun. Ya ada profesina urang mah Tapi kieu. Alhamdulillah kumaha Kang. kabeli mobil, Oh, kabeli sawah, tanah lega Kang. imah alus, sakitu mah alus ya kitu nya. Oh. Kontrakan loba Kang. Iya. Pamajikan atuh neng-nenah geulis, Gelis Kang. Lain cocok naon. dewek. Murah cek akang cek abdi ge gelis. Naon? Murah cek akang cek abdi ge gelis. Oh, da sia mah hayang ongko. Cek sararea ge geulis naon nih. Wajar dan normal. Alah. Dan kami Iya. Naon deui eta? Imah halus euy. wah akang mah daya kakirang. Tapi eta Pak Asep Kumaha Pak? gara sok kesaksian. Pak Sep Di mana geus ditinggalkeun ku nyawana eta Pak Asep ku ibu Nenah diusir. diusir kumaha Kang? Bejakeun Silakan Bapak untuk pergi selamanya. Aduh, Diberi tempat diberi 1 meter ke 2 meter kedua dikubur. morongkol. Oh, ngajepepeng dia akan cacing. Eta ladang ngawayang imah mobil teh dipake ku maru. Kumaha Da kawin deui pastinya ya pasti atuh. nyeri nyeri hate aing. Lain saliwat penyeri Kang. Mending podaran ti ayeuna kitu. Dosa-dosa wakeding di podaran jeung di paehan mepasikeun ka abdi. Nya daya pikir kadua leutik sia mah. anu Ayeuna naik ka jelek kumaha cerek kayak gini. anu aya mah tong dipaehan akang. Naon? Anu aya tong dipaehan mumule anggur. Oh, eta oge. Mending mode yang subur tamahan dalapan mah. Eta ngomong si koplok. Nepi ka ka kapok sia kitu 2 tahun sia teh di baeudan teh goblok. Eta kuani ngomong Lain gitu. pecah capekeun hirupna teh. Namun kejalakong teh ulah diampihan ibu teman. Yalah. Ampun. Si goreng jelema pada ngabogaan lelakon sewang-sewang ya. Karena ge lakon masing-masing. Pada boga nostalgia tuh. Proses. Ada hikmah nama orang tiasa tepang di dawangi ieu nya geus. Sumon. Sareng sepuhan nam jalan istri. Ya, luka Anu ti wengkuk. tebihna anu ti caketna sarajan bari jeung hujan oge pan kunang payung. Oh nyanya. Keur kurang iteuk. Nureuneuh kunang kandung bayangkeun. Gitu. Mun aya teh. Nyaksian nyaeta dina raraga milang kala anu ka-23 kahuripan genep salapan. Salapan. Anu sesepuhan ku Pak Haji As. Di sesepuhan ku pangresa Bapak Haji Asep Wawan kali ibu anom kene tos gede jasa seueur ama Ageng ibadahna kan. mudah-mudahan digentos ku rahmat pitulung Allah segala Amin. rukina Amin. atuh rezeki anu katampi wa abdi sadayana Laras. ngahaturkeun nuhun jazakallahu khairan nuhun muga sing digentos Tenang. iya
sing panjang Yuswa digentos anu melipat ganda Amin. nya oge panjang yuswana Amin. tapi di rezekina heuh Amin akang. atuh murang kali nu disepitanana sadayana anu 360 cing saroleh Amin. cing garda milik cing jadi jenderal Amin. Laras. atau cing jadi presiden kabeh Laras. oh bayangkeun presiden aya 330 Aduh, kabayangkeun heurina nya kan. oh alah Presiden teh rupa-rupa. tak kitu euy udah karasa nama geus aduh aya lempang dari dogan Jaba gejan suku teh Kang. geus gejad suku teh Karasa. ngomong geura baheula mah pan jengko foto itu wah Wah, ayeuna mah ngadahar tilu siki oge jadi penyakit nyari awak. nyari di awak stamina Kang jengkona geus mahal ongko Bener, 100.000 sakilo Kang. baik bensin dek naik jengko mahal oge anu penting mah kabeli Kabeli we nu penting. cenah teu kabeli jengko tong ngadahar jengko bari oge Ada sugan teu ngadahar jengko bus ka neraka teu awak keterangan anak kan teh. Petak naon mahal eureun urang teh. Ganti hitung puasa Untung puasa we Kang we. nya 1000 beki ge. komo deui panaina teh urang teh sakedap deui pan sasi siamnya Nya sing hitung mapag we apa gue sasi Ramadan. ari puasa teh mangpaatna Naon Kang? anu hese digampangkeun Anu hese digampangkeun kumaha ya Kang? asa daek puasana we saperti hileud Nah naon ieu? hileud dina tangkakai di Curug Candung Heeh, dina apa? bayangkeun eta hileud hayang ka alun-alun ulin Ya. betapa bangganya Wah, jauh. karek negara yang moge jauh ka Gilesnya ku beca urang Ku angkot urang. can ku angkot can ka jejeg Kejajah. kacok hayam ongko tapi eta hileud manehna puasa ngabulen maneh Ku kapongpong. teu nginum teu dahar puasa Benar? nu matak sasi dina sasi Ramadan ay Ramadan teh pembakaran teh panas Oh panas. Oh kasebut. eta hileud manehna puasa teu dahar teu nginum panas awakna tina panas jojang-jangan jadi kukupu Jo ngiplik we. pan tadi mah keur hileud keneh hese rek alun-alun tapi geus jang-jangan mah jadi kukupu Ngiplik ke teuyeun. hiber deui pan kitu Ya. kukupu hiber tenangan aya beja Pas Yuni. eta kukupu hareos beja ti taman ya gitu apa seling orai Apa? nuhun dari apa ayo nah bake jeung nanya apa Rek naon dari geus apa? eta orai manehna geus ripuh luar leor oge geus teu kuat tapi manehna terus puasa tina puasa panas awakna tina panas megar ngora deui we Ora deui tapi orai dah. Apa sering hayam nyapu ku da urang ngukut. manehna teh puasa dina nyileung-leuman enog teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas enogna megar mangpaat hoerunas anpauhum linas panghadena jelema anu aya gunana jeung balarea apa siling termos Apa? syukur pake ku siling di imah tuh Kok da boga atuh pangrapa ge. nya nu matak hasilna puasa teh kembali kana fitrahna Oh,
seperti budak orok deui kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih pek bersihkeun hate qad aflaha man tajakaha hak didinya domirna kana hate pangbagjana pisan jelema nu aya di dunia ieu anu geus nyucikeun hatena ngabersihkeun tuh nya nu mata dengki teh eueuh teh dina hate teh laras bener Kang komodeui ayeuna nyunatan ieu teh nyunatan teh oh ayeuna mah leuheung barudak keneh di sunatan teh oh budak keneh Kang eta mah da Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam baheula 80 tahun langkung di sunatan bayangkeun jeung ramueuk jeung liat jeung hideung nya Kang oh kapungkur mah zaman Nabi Ibrahim eta kuplukna teh peot di bedot teh da geus panjang benernya tapi eta ridho ikhlas Kangjeng Nabi Ibrahim nampi pancen ti Allah ditangohkeun dina catang dikadek tuh kasang tukangna ridho ikhlas ngagugu karena perintah Allah sumuhun eta 80 tahun yuswana hikmah ayeuna mah leuh barudak keneh dikeureutna teh nya 7 tahun ayeuna mah 5 naon sababna budak keneh dikeureut naon abeh tereh cager cinekna mah nah kolot ge sarua aya diubaran cager kolot mah hese cager sia teh naon la ilaha illallah wah kejeng geus anu umur 40 tahun sunatan oh kumaha hese cagerna teh obat merah karek saminggu meureunan karek humapur aya awewe ngaliwat ka tempo ping-pingna teh jo pudeg-deg teh wah renyah deui teh euy ka rumah sakit deui teh oh jadi eta teh recak ayeuna teh mah hese cagerna teh aya karek saminggu meureunan humapur keneh ulin ka lemur batur dina popoyan batur aya cangcut di poe dibayangkeun jeroan cangcut jo pudeg-deg renyah deui wah ira dipakena tuh euy eta pangna hese cager teh nya kolot loba gangguan umur 40 tahun mah keur meujeuna pan masina cara aing geus kolot kieu geus meyuni anjing nah wak disebut meyuni anjing kanu di imah mengeluh lungu di toelan oge datang anu anyar nyegoknya jika heureunya alah ampun pan asyat teruna gitu pan gitu kita kumaha Cisok itu kumaha Kang soknya beleutukeun Kang ya ai kacena pan ka inung syadi mah geus teu bisa dikukumaha susu nage geus musabakoh nah Allah disebut ai sebut musabakoh atuh sing naon bedana orok awewe jeung orok lalaki nyorok awewe mah tuh beda orok lalaki dempes atuh awewe mah lalaki mah ulatan awewe mah alah kabeo geus ai lalaki mancung kumaha tuh ada beda atuh kumaha bedana teh menanyakeun bedana awewe mah dako kanap kan
Sia mah kena jorang wae ah. Ada aya lalaki nu panjang. Daging leuwih gitu atuh aya nyebut kurang mah. Lain. Oh naon atuh cek akang. Ai orok awewe mah dibatas nepi ka umur 3 tahun nyusuna. Nya. Ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki ngagantel sok ya. Heuh eta oge nu karasa ku aing. Tara dikepeskeun geuning. Aya dikepeskeun teh ih deui ih nyen deui ih. Terasa kurang ya ketemu. Dari ke sekolah mungkin. Alah. Ibu jeruk kawin ngarora kene. Ngarora kene. Galalan. Nyaan geus hubul urang teh jadina seni teh nya. Wah 40 tahun mah. Sinen oge geus beak sabari hiji. Wah. Geus geus karolot gitu. geus rompang. Sabaraha kali ganti. Cucu Hayati, Neni Hayati, Inung si Berlin. Ya. Ngungsi di Ngungsi. Nena dewek baheula. Mih Aan. Oh, Eta akan Cai Yeyo, Sibi. Ceimik apa tirasan wani aya. Ya. Ayeuna mah aranom keneh jeung ayeuna mah naon teh? Gelar. Asian Ya gelar. Sarjana seni. Pengen Eta kuridona diu ke emok sapuputing. Sarua jeung dewek beureum aya pangabutuh. Oh. Kan usaha. Ngan beda meureun hitut dalang jeung hitut sinen Nah, beda. ke beda da kaluarna mati dinya. Ai hitut dalang mah teu kadenge, Kade panah teu kadenge naon? da sok dihijikeun jeung kecerek. Kadang-kadang heureuh kecerek dut. Heeh. Nyaon-nyaon sange ke Nah tukang. itu sinen mah ngageber. Kenapa ki ngageber? Nah, geus sarua jelema. Oh apan eta teh si pihituteun teh rek jalan ka tukang kahalangan ku gencetan keuneng. Keuneng. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Aya aseupan ka dupak. Dia hareup aya baliho. Ih sirkeun ceuli aing mah. Mode eta Boleh naon? mode di kampung aya awewe panyakit teh boson. Ai boson teh naon akang? Boson teh hitut wae. Oh. Awewe Awereuna. ayo leumpang balik ti cai ngelek bobokot teh. Teh leumpang teh ngik 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 ngik. Tilu teh sakali nuturkeun anjing teh. Udah bau meureun. Aya di lemur marhaya. Murukan anjing mah ibu-ibu Saha nu daekeun da eueuh ka awewe kitu nya. Oh. Tapi pangeran memaha dina sagalana. Naon? Dijodohkeun jeung lalaki sarua di boson. Oh, sa penyakit. Heeh. Bapakna nu ngajodohkeun teh urang kawinkeun teh can teh jeung anak kuring, dak anak kuring teh sarua boson. Sa penyakit. Ngan ai lalaki mah beuneuran leumpangna teh dut. Nah itu mah ih. Urang bebesanan. Kapan ai dikawinkeun teh? Ai baheula mah geuninnya baheula. Ya kumaha Kang? Ai budak geus dikawinkeun teh ku bapana teh sok diintip. Oh, panjang numas teh. Bisi budak teu bageur. Bager.
lamun bager isuk-isuk inung bapana teh sok numas ai numas teh nyelametkeun budak geus bager inti pe ai imah bilik kahalangan ku bilik kepugu we da kadenge teu make panto ku rerek kieu we bapana teh geus bager budak teh acan nengo we kana liang bilik padahal pan budak teh bararoson salakina pemajikanana aya pemajikanana mapan ngik tut 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 eta bapana bari ngintip teh kitu we Urun ngigalna teh mitohan teh tah. Nah cenah ngikna eueuh. Oh, anak aing dipaehan. Corona ge bapana teh. Nolo ai pantona kulamak geuning. aku reregan Di kitu dicoong teh. Oh, paing. naon Anak aing ngikna eueuh cenah da katutup keur dipake. Katutup ku kanyut goblok. kacocokan bener Kang kacocokan Ai lalakina geus teh mulanya pan lalakina teh geus. Heuh. Luncat meureun asa kabukakeun hitutna teh jauh. Ai di harita teh sarena ieu bau Oh, marukana teh. Aya nu balik ti Mekah. Kang aya aku mau nu balik ti Mekah beunghang Balik ti Mekah manehna teh lain awewe yang lalaki nah lalaki jadi TKI sugan teu balik umroh di Arabna teh ditu teh jadi supir. di Arabna 2 tahun sekali balik ke lemur. Ai imah nenggang di kampung. Datang teh balik ti Arab euy. Kabejakeun kadenge ku bangsat. eta si Ius nyaho wae Eta bangsat nyahoun yen si anu balik ti Arab pasti mawa duit real. nya pasti beunghar Paok cenah ku aing ah. Ye we teh kajauhan bangsat teh api-api. Ai kala luar tah salaki jeung pamajikan kacarai dan kacaina teh kalebak na pancuran. Maghrib teh jo sulusuk bangsat abus ka imah. Ngabedo-bedo lomari. Hese barang keur ngabedo-bedo kitu nu boga imah datang. dah Alah ka mana lumpat aing. Kabeneran di kamar teh aya ieu para molongo kaluhur. wallah Lawang para kaluhur naik nyumpu tadi para maksud nama rek ngadaguan heesna nu boga imah boga imah ke geus sarare geus dek digasab duitna. Ai nu balik teh Mekah lain hees da sono urang nya 2 tahun gitu 2 tahun gitu atuh. Wah geus ngoncian panto teh joder eta mah gatrik. Hihihi. Maklum pada sono nya tuh nepi ka jam 8 ngadekul keneh we da sono meureun eta bangsat geus kesel we ti luhur iraha heesna ya si goblok. Alah nepi ka jam 12 dar deui geus 2 rita
eta bangsat di luhur geus elek sekeng si goblok iraha heesna Jabayang ki tuh hees da sono ka majikan nepi ka jam 4 subuh dar deui terus eta mah bangsat di luhur si anjing iraha marolor tibatan hees mah eta salakina kalah ngusapan ka majikanana bari celengok tarangna teh dicium ada deudeuh teuing geulis bojo akang mama 2 tahun teu panggih teu nepi ka ulenan kieu eta bangsat keur mah ambek rada goan tunuh kata mah ngomong kitu waktu beuki ambek pisan kumaha cenah kabeneran eta teh kaso-kasona teh geus barorobo bobo wah diteumrak geus sakalian bari ngomong sakalian kalapaan anjing godrong bari lumpat gitu cengekan anjing pakai bawang bodas sekalian. Poho bari senal tinggalin balik deui teh mah da poe kene aku mah bari nyokot senal teh bari ini deui teh moke bawang bodas anjing Panas. alah ampun pengalaman bika kitu tah aralus dongengna makan oh nyata deudeuh teuing Pak Haji Asep Wawan nya kan si Nengna luar biasa dina ngamumule seni Sunda seni budaya urang oh nyah pisan matak akang ayeuna peuting ieu padahal peuting ieu teh kuduna dewe teh ka Surabaya daya naon ke Surabaya oh nya teh anu dipikir-pikir dek naon jeung jauh jeung teu boga maksud mending di dieu bere-bere duit di dieu mah Rek naon dulur kita gablak Dulur ka bau. alah mang mang ulah kaget ya kaulah ulah kaget we Sa kang kamang onang. saha naon cecerowokan Onang. Mangda. pagawe tol mau nyalukan bisa jadi aya naon pot di payun aya nu naroskeun mang cenah ka abdi padahal abdi teu boga alok kitu doh buat jualan bener lewat pajarkeun teh icalan naon mang cenah naon jang gara bapana ka dieu wah aya nu gegerawan uluh aya jelema ngagidig jang semua saha nanyakeun engke ku bapa doh pas kita lagi teh wau jeung sia pas lagi ka kolot teh alah aya naon di jelema euy DKM ulah kaget kaula ya satria saha cing genggerong teh oh tarik-tarik teuing saha siapa teu nyari goblok meuni eueuh si maan leret atuh mun urang mah mun bejaan lomang gitu oh sirik si balong dewek ti gebrus euy mending ngadarat beuteung naon gitu tiga burus ka balong untung eueuh tai geuleuh goblok sih teh ngomong dikitu-kitu lain geuleuh dada leuwas meni reuwas meni jantung meni ngageter geuleuh goblok logat ngomong montong dikitu-kitu aing meni izin ngomong orang mana gitu nya teh angga carang nanaonan Aisyah
Usarwana jadi mereka bawa ke dudungan saya lep ngomongnya ulah kaget Satria